Mantap euy, panas euy. Euy, geus dineh euy. Ulang lalajo. Non hayang kejo. Anjir aing ti tadi mun ti tadi mah datang teh. Kaburu beak sia euy. Re anu dahanna di mau dua tim tadi teh. Astagfirullah. Beak sia da jeung dangeunah atuh make cucut, make eta. Astagfirullah. Ieu na teh dangeunna teh make cucut aing. Mun ti tadi mah ka dieu na. Lain hayang kejo, urang lalajo ayeuna. Oh, beak kejo mah tadi ge. Yo pan loba tadi teh nu dahar resep atuh si aya tambal sarasi aya daun sampe ngeunah pokona mah mun arek mah ngaliwet teh tah ngaliwet mun arek ngaliwet aya kastrolna cokot di ditu tuh Lain hayang kejo, urang lalajo main bal pan ayeuna teh kompetisi. oh si aliwet ngeunah jeung sambal tarasi engke oge lamun bisa mangeladun sampeuna nya sok kowe ieu aya tuh kastrolna aya beasna di ditu geus aya persiapan tarasi aya kali ngaladun sampe ka ditu tuh ngeunah sia alah aing ngeunah pokona mah ngan pedama eueuh can boga keun we teh di pedaan pedama eueuh euy jauh kudu meuli kalah lieur. ieu mah nu singkat amen teu kudu meuli peda jauh sabab meuli peda mah ka ditu euy biasa we nya urang jeung dun campe we nya dun campe heuh jeung dun campe lain hayang kejolin kudu ngaliwet ya kapan ayeuna teh kompetisi KRT-an 17 Agustus. Nah, jadi si Agus milu ka dia si Agusnya. Astaga. Mana si Agus atuh? Aya batur mah teang enggak di si Agus teh. Yo, area batur bakal ngeunah atuh. Cokot di ditu tuh kastrolna beasna mah aya. Tarasi mah aya di ditu tuh dun sampe oge. Urang mah lain. Tanya, suluh mah nya nu kitu suluna. Ulah ieu mah ulah dipake suluh mah. Aya ilah. Eta mah mejeuna. Cicing mejeuna. Kan ieu cicing. Tak ieu mah ulah dipake suluh mang meunang ieu suluhna mah neangan we sok we aya eta mah sok we. Astagfirullahaladzim. Lain kudu ngaliwet ya, lain kudu ngaliwet. Tong dijieun suluh. Tong dijieun suluh atuh mang. Urang lalajo tuh batur mah geus loba kompetisi KRT-an. Ai hayang kejo mah engke ge pan ngaliwet mah ngeunah diminyakan keur teh make minyak ge nya. Astagfirullah. Yo alisna mah geus dun sampe ngala dun sampeuna geura. Ame ngeunah di ewan jeung du sampe we lah geus tong hese meuli teh jauh ka hanap du aing riweuh tuh da. Lamun ti tadi mah da, Da lain hayang kejo, urang malin hayang kejo, urang lalajo ena mah sok dek milu moal. Urang mah dek ini lalajo tuh batur geus rame deui buat hayang gurame ka dieu lah boga gurame. Nah, sapa gurame? Nah iya bawa kada guramena nempo. Lain rek make gurame. Iyo. Asa hayang euy aing ngaliwet euy rek make gurame cenah bogan ti mana euy. Aya gurame kitu mah aing siap lah. Soal bawaan eta nata alatna tah. Ieu kastrol di dieu ya yap.